Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita pedang mayit bagian anu ka-7. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Rudiat Pajrin di Palihan Cianjur. Kangge Kang Asep ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng pedang mayit bagian anu ka-7. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tempak dong dong tes. Para wargi sadayana, si Bohar harita terus bae lumpat sakalumpat lampetna, bari pupuringisan nahan kanyerina, bantrok kakuatan jeung jakarungsing teh ngabalukarkeun dirina ngarandapan tatu di jero anu kawilang parna. Tapi sakilang kitu si Bohar kawilang kuat oge daya tahana. Da cacakan lamun ninggang kajawaran nu atah-atah mah geus tangtu bakal ngelayang jiwa. Tempat anu dijugjug ku si Bohar kiwari nyaeta Guha Siluman. Tempat dumuk matuh pangancerkanana santana si Bedog Bayangan anu jadi sobat dalitna. Harita si Bohar geus nepi hareupeun lawang Guha Siluman. Si Bohar geus teu kuateun deui ngalengkahkeun sukuna. Nalika nepi ka lawang guha, bro, si Bohar nambruk beakeun tanaga. Sedengkeun di jero guha santana si Bedog Bayangan anu keur sare di jero harita nyaring kagerwahkeun ku sora gedebrug. Laju santana si Bedog Bayangan ngakedig muru nyamperkeun ka lawang guha. Sanggeus nempoe anu ngagoler sarta tetela yen eta teh anu jadi sobat dalitna, tuluy bae awak si Bohar dipayang dibawa asup ka jero guha. Sanggeus asup aya di jero guha, laju badan si Bohar digolerkeun dina batu nemprak. Satuluyna dipariksa sarta diyakinkeun
yen sobatna kerina kayan tatu di jero. Tuluy bae santana si bedog bayangan muserkeun hawa murni kana dampaleungeunna. Tak 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 tak. Urat-urat penting nu aya dina awak si Bohar ditotok ku manehna pikeun ngaluarkeun racun-racun anu aya dina waruga si Bohar. Sanggeus ditoto bray si Bohar beunta. Tapi kakarek oge mukakeun kadua panona. Karasa aya nu nyurungkuy dina jero dadana. Gancang bae si Bohar nguniang hudang sarta tuluy nonggeng. Orolo. Si Bohar utah getih hideung nelambaran tina bahamna. Sanggeus kautahkeun mah tetela awakna karasa jadi hararampang. Rasa eungap nu tadi minuhan dadana geus ngemplong deui ayeuna mah. Alah. Aduh, nuhun Ki Sobat, aduh. Nuhun geus tulungan kula Ki Sobat. Heueuh Lur. Sami-sami Lur. Ngan kula ieu teh panasaran hayang nyaho. Naon ieu anu geus ngalantarankeun anjeun saperti kieu? Geuning anjeun jiga nu tas eletarung geuning Bohar. Cek santana si bedog bayangan tumanya paromanana datar. Aduh, bener pisan Ki Sobat. Aduh, kula teh geus tarung ijen jajaten. Ngan hanjakal kula aya dina nu kateter sarta aya dina anu manggih ka wirang nu jadi lawan kula kacidaluhung elmuna. Ajian pamungkas kula teu sanggup pikeun ngungkulan kahebatan musuh kula. Aduh. Geus tarung jeung saha atuh anjeun teh Lur? Bet make kudu kabeunangan sarta ngarandapan tatu di jero nu kacidaparna sagarupa geuning. Tarung jeung saha? Kula rengse tarung jeung Jajaka anu katelah Jaka Rungsing. Kumaha Jaka Rungsing? Ke asa kakarek ngadenge ngaran Jaka Rungsing Lur. Tapi lamun nempot tina tatu anu aya dina dada anjeun mah cukup lumayan oge elmuna si Jaka Rungsing teh. Saha eta teh sabenerna Jaka Rungsing teh Lur? Sigana mah si Jaka Rungsing teh jawara anu disewa ke urang lembur Jatingora. Najan nya oge kawilang jawara anu can boga ngaran. Tapi kula geus bisa mastikeun yen eta mangkluk teh mibanda ilmu kadugalan anu kacidali duhungna. Nyatana bae adik kula si gelang iblis ajal binasa ku manehna. Pun kitu deui kaula anu datang pikeun males pati sarta pikeun ngayakeun balitungan kalah neunggar cadas kara diri sorangan anu ngarandapan hal sarupa kieu geuning Ki Sobat. Jadi si Gopar si gelang iblis teh geus perlaya kitu meureun nya? Bener pisan adik kula geus tilar dunya Ki Sobat. Nasaha eta mangkluk teh atuh sarta di paguron mana atuh asalna? Hebat oge berarti eta kamampuan si Jaka Rungsing teh. Kula oge can nyao persis asal usulna mah Ki Sobat. Tapi kula geus boga kayakinan yen si Jaka Rungsing teh lain jalma jore-jore nu batak nu mawi hulu botak
katinggang awi kula jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang bari dina kayan tatuk datang kaya patempatan teh lian ti hayang diubaran oge kula teh rek menta tulung minang saraya cohag nama kula menta bantuan ka anjeun pikeun mangmaleskeun kanyeri hate kuring geus obat. Perkara gampang atuh eta malur. Kuring santana si bedog bayangan sobat dalit si bohar. Kuring pasti nyumponan kana kahayang anjeun lur. Geus lila ongko si samber nyawa teu nguyup-nguyup getih. Cek santana si bedog bayangan kitu teh bari ngusapan pera bedogna. Aduh hatur nuhun we ki sobat ari siap ngabantu kula mah ki sobat. Ayeuna mah jung gerareureun heula ka itu pikeun ngumpulkeun deui tanaga. Perkara males pati jeung mayar kawiwirang mah isukan urang jorag tah mangkluk anu ngaran Jakarungsing teh euy. Sanggeus kitu mah si bohar harita ngagoledag deui dina luhur batu nemprak. Sedangkeun ari santana si bedog bayangan harita ngoloyor nuju ka enggona pikeun nuluykeun deui hanca heesna. Para wargi sadayana langit bengras taya tedeng aling-aling sumorotna poe mangsa harita siga anu keur molototan pangeusi alam marcapada. Si Rojat salaku badegana Bahrawi anu harita geus anjog di wewengkon pasir angsana katembong keureuh di salah sahiji warung bari ngopi. Coba menta pangalaskeun sangu ceulah salas mah lapar geuning ieu wing teh ce. Mangga sujang antosannya sakedah. Ceuk Bi Isum anu boga warung gancang bae nyumponan pamenta si Ojat. Keke ari si Ujang teh nu ti mana teh ieu teh sapertos sanes urang dia geuningannya. Cek Bi Isum tumanya bari neundeun alas sanguna dina meja di hareupeun si Rojat. Uing mah urang jauh ce teu kudu nyaho lah pokona uing mah kari terek dahar we. Ngadengi kitu Ceu Isum teu wani tumanya deui sabab manehna surti yen anu jadi semahna kiwari kurang someah sarta embungeun diganggu. Atuh si Rojat mah tuluy bae dahar meningali mednaker. Tapi sangkilang kitu ari ceulina mah rancung ti rancung wae ngadedengikeun saban jalma anu keur guntreng ngawarangkong di eta warung bari ngaropi. Harita ku si Rojat kadenge pisan aya nu keur ngobrol kieu. Lain euy jalma nu ngaran Jakarungsing teh bener-bener hebatnya bisa ngelehkeun Kang Gopar salaku jadugna karaman lodaya ireng euy. Nyamurun we atuh moal pati-pati disewa ku pupuh lembur Jatingora lamun teu jago mah euy. Oh, jadi manehna teh jago bayaran. Nya kitu nurutkeun beja anu geus katampa ku dewek mah. Pupuh lembur Jatingora teh geus nyewa saurang jawara cenah pikeun ngajaga kating terima lemburna. Si Rojat anu keur dahar meuni dengdek wae ngadedengikeun anu keur ngarobrol. Sabab ngeunaan eta pisan anu jadi tujuanana pangna lumaku ka eta lembur teh. Nyaeta manehna kapancenan ku Bahrawi pikeun nganyahokeun kayaan si Gopar nu jadi murid Bahrawi salaku dununganana. Teu lila kadenge deui anu keur ngaropi ngobrol deui. Tapi
aya halusna oge euy. Keuweuna Karaman Lodaya Ireng teh lembur jadi aman ayeuna mah. Jadi adem ayem, tiis celiharang mata, repeh rapi kemari paloh jinawi. Eueuh pacogregan, eueuh harengeng euy. Tapi ilaing yakin yen Kang Gopar teh geus binasa kuno ngaran Jakarungsing eta teh. Saurang deui milu tumanya. Nya ari uing mah yakin sapinuna atuh euy. Sababan dewek manyaksian di kuburna Kang Gopar teh ngahaja dipangieunkeun pamakanan khusus, nya pamakaman khusus pikeun anggota Karaman Lodaya Ireng. Kasup jadugna nyata Kang Gopar. Samalama dibere ngaran eta pamakaman teh euy. Jadi makam garong-garong Karaman Lodaya Ireng mah dihijikeun dah kuburanna teh. Nya naon kitu ngaran makamna Lur? Lamun teu salah denge mah ngaran makamna teh Astana Karaman ngaranna teh euy. Kabeh anak buahna Kang Gopar teh nu nyesa, perlaya sarta dikurebkeun di dinya. Pernah nama aya ditungtung lembur Jatingora eta Astana Karaman teh euy. Ngadenge kitu si Rojat gancang ngabeakeun alasanguna. Sanggeus ledis beak seruput kopina diinum. Sanggeus beak cek kopina, langsung si Rojat babayar ka Ceu Isum. Sanggeus babayar tuluy we mahna ngagedik indit ninggalkeun eta warung. Nu ditujuna eueuh deui iwal ti lembur Jatingora ayeuna mah. Sabab cek pikirna eueuh gunana datang ka markasna Lodaya Ireng oge lamun si Gopar geus eueuh di kieu mah. Anu kudu diyakinkeun ku dirina teh ayeuna mah ngeunaan Astana Karaman. Lamun bener eta astana teh aya, hartina geus bisa jadi bukti nyata yen si Gopar anu jadi murid Bahrawi teh geus eueuh di kieuna atawa geus tilar dunya. Gancangna carita sanepina si Rojat katungtung lemur Jatingora. Si Rojat olohok bengong. Bener be, cek wangkongan jalma nu tadi di warung. Ayeuna kasaksian pisan ku dirina. Yen didinya memang bener loba makam anyar nu ngajajar. Teu jauh tidinya oge ka tembong loba getih garing anu masih narapal dina jujukutan. Sanggeus ngarasa yakin mah gancang bae si Rojat ngaleos ninggalkeun eta patempatan. Sejarek balik deui ka Gunung Guntang pikeun mere laporan ka Bahrawi salaku dununganana. Para wargi sadayana cag kayaan si Rojat urang tinggalkeun. Ayeuna urang caritakeun kaayaan di lembur Jatingora. Wanci Saria Klayung kira-kira jam 4 jam 5 di wahangan gede ka tembong Jakarungsing keur luluncatan luhureun batu. Sadar lamun bakal loba anu ngancam ka dirina. Ngajadikeun Jakarungsing kudu mindeng ngalatih sangkan urat-urat dina awakna teu hareuras. Jeung ngalatih katapisan gerak dina ngulinkeun jurus oge terus kajaga. Teu jauh tidinya si Boing murid Ki Sarpa nempokeun bari nangkep tuul. Manehna kataji kana gerakan-gerakan Jakarungsing dina ngulinkeun jurus-jurus silatna. Najan gerakanana katembong leuleus tapi leuwih hebat jeung antep waktu digunakeun batan jurus anu geus dialap ku manehna ti Ki Sarpa. Hiat bersat cedak duar. Batu gede nu rada anggang hareupeun Jakarungsing teh ancur mancawura. Sanggeus ditembrak ku tenggelan jarak jauh guntur geni anu dilepaskeun ku Jakarungsing. Si Boing mani polohok mata simeuteun nyaksian eta kajadian teh. Can leler kahemengna
ka tembok Jakarungsing ngacurelat deui ka cida gancangna. Awahing kue cepat si Boing nepi ka teu bisa nuturkeun kana gerakan Jakarungsing. Nyaho-nyaho geus kadenge deui sora anu ngabeledag tarik sarta ancurna hiji batu gede segede anak munding. Wus duar. Tetela luhur pisan geuning elmuna Kang Jakarungsing teh we. Hebat. Cek si Boing ngagerendang sorangan bari ku mecrek. Sabot nempokeun kana lebah batu anu ancur. Si Boing kacidarwaseunana barang ngararet deui ka lebah Jakarungsing teh. Eta jajaka geus eueuh di tempatna. Atuh si Boing jadi luak liuk ngidarkeun panempona ka sakuring bungking eta wahangan. Tapi sanggeus ngetenan ka ditu ka dieu, weleh teu katembong ku dirina, di mana ayeuna Jakarungsing. Oh, neangan saing berculang cilong siga paling geuning euy. Kebeg. Si Boing teh sirikna ngajol bakat ku ruas. Rek teu kitu kumaha? Sabab nyaho-nyaho Jakarungsing geus aya tukangeunana. Milarian akang Kang. Nembe mah kapanan akang tadi paling itu tuh. Oh, kapalingan tenjo atuh ari kitu mamane teuing. Loros Kang nya katingali di ditu tadi makan. Si Boing jadi milu nyerenge. Tah engke deui mah lamun nempokeun akang keur kikituan teh ulah meleng ing nya. Polototkeun we panon eta ulah kicep-kicep. Atuh hese molototna peuri nya tinggal ganjel we ku pentul korek ing. Mohon siap Kang, siap. Tah ayeuna mah akang pangalakeun daogannya ing. Ti koro akang asa garing kieu ye teh tuhureun. Oh, mohon mangga Kang, mangga. Atos sakedapnya Kang. Si Boing teu kaleket. Gancang ngadeukeutan kana hiji tangkal kalapa nu kawilang jangkung. Tuluy manehna angsrod-angsrodan naik kana eta tangkal. Nalika si Boing naik, kadenge Jakarungsing nyarita. Ning kitu naikna teh ing bisa ruksak atuh dada jeung beuteung Boing ari kitu carana mah. Engke si Otong eta jero kolor atuh meureun dadas euy. Cek Jakarungsing ngawrowo. Teu aya tetecean Kang. Can didamel jadi bingung ye jadi ngarangsor we Kang. Geus lah turun ing. Bisi bucat si kimaneh engke kaparu tangkal kalapa sok turun ing. Si Boing nurut. Tuluy manehna ngangsrod turun deui. Duh, hapunten atuh nya Kang. Janten teu cios atuh ngaleut cidaoganana ari teu cios naik nama. His anu teu jadi soteh naik tangkalna ing. Ari nginum cidaoganana mah ulah nepi ka bedo kudu jadi. Cek Jakarungsing nyarita kitu nate. Bari ngarongkong nyokot batu segede muncang 2 siki. Tuluy batu teh dikepeul ku leungeun kenca. Hiu, belesur tes koleang. 2 siki kalapa ngoleang murag. Saterusna mah corela. Jakarungsing loncat mapageun kalapa anu keur murag. Corela celeng tap. Sukuna napak kana pucuk-pucuk dadaunan. Gep cek. Jakarungsing nete lemah. Bari sapasang leungeunna nyekel daogan 2. Tuluy dibikeun hiji ka si Boing. Yo ing hiji sewang jeung akangnya. Si Boing rada rungah ringeun waktu nampanan eta daogan teh. Cek pikirna rek make naon mesek na eta daogan teh. Dalah bedogna oge pan teu mawa. Nya oge Jakarungsing nyoren bedog, tapi kapanan eta mah pakarang pusaka. Piraku teuing rek dipake meulah daogan mah. Tapi kajadian anu saterusna ngajadikeun si Boing molohok bengong sabab barang ngararet deui ka lebah Jakarungsing. Tetela Jakarungsing geus ngaleguk nginum cai daogan. Atuh si Boing sama sakali teu nyahoeun make naon
nyoponganana eta daogan nyawa-nyawa geus bolong. Hayo ing grainum ing. Ngunas ya seger asa seplit ing. Amis. Rada nyos-nyos ing. Kumaha mesekna ieu teh Kang. Teu tiasa. Depi akang tadi nyoponganana nya ngamolonganana ngangge naon Kang? Teu nya. Geus kapalingan deui bae ing mah. Nah bener teu nempo tadi waktu akang nyopongan kalapa. Leres Kang. Boing mah teu ninggal Kang. Kadiekeun deu, nu boing kadiekeun urang pesek. Si boing ngasongkeun daogan anu keur dicekelna. Sanggeus ditampanan mah tuluy bae Jakarungsing notogeun curugna kana daogan. Siuk, cap. Kalapa teh copong caina muncrat. Ya, gerak inum ing lumayan seger ing. Si boing gancang nampanan. Najan bari dina kayan can percaya kana tetenjewanana. Si boing tuluy bae ngaleguk cidaogan anu tetela geus aya liangan ditobros ku curugna Jakarungsing. Lantaran wanci geus nyedek ka sore kayaan geus repreupan. Akhirna sanggeus Jakarungsing mandi heula sakedeung tuluy bae duanana naringgalkeun eta patempatan. Sedengkeun di imahna Ki Sarpa harita di patengahan teh geus ngabarak rupa-rupaning dahareun. Goreng jengkol, goreng enog, pais impun, goreng lauk, bakakak hayam, aya. Saprak aya Jakarungsing di dinya, urang lembur teh pilih genti ngirim kadaharan. Haridang sorangan da Ki Sarpa mah teu nita. Hitung-hitung pangnuhunkeun we cenah ka jalma nu geus bumela ka lembur, kitu ceuk urang lembur teh. Dina wanci peutingna katempo Jakarungsing keur anteng we ngokosan kacang jepun. Cikopi hideung dina gelas gede ngebul keneh. Karesepna Jakarungsing teh memang ngopi. Ari kana dahar sangumah sok caman cemen. 10 gelas sape oge hayangeun keneh sigana teh mun haratis mah. Tapi lamun kudu meuli mah paling oge ngan 3 kali sapoe. Rek tuang ayeuna Jang Jaka. Ceuk Ki Sarpa tumanya. Moal dahar Ki ku ngopi jeung nyanet oge tos warara geuning ieu beuteung teh Ki. Nya atos atuh ari kitu mah. Ceuk Ki Sarpa siga nu geus apaleun deui ayeuna mah kana tabeat Jakarungsing. Nah, ari si boing ka mana nya Ki? Asa teu ngelol-ngelol geuning Ki ti magrib mula. Si boing mah moal ka dieu deui sigana Majang. Tadi bebeja ka Aki. Cenah marek nganter heula bapakna. Nganter ka mana kitu Ki? Rek nganter ka Cihiris. Nanyakeun lalaki anu jadi kabogoh Nyi Ika adina si boing. Oh, berarti si boing teh karunghal meureun Ki nya. Nya kitu teh we Jang. Tapi da geus biasa lumrah di Jatingora mah. Nu ngaranna budak lalaki teh sok dirunghal ku adi awewena geuning. Tapi lamun budak awewe mah teu meunang dirunghal cenah nya Ki. Sok matak malangmang mulungmung sarta bakal jadi parko salawasna. Bener eta teh Ki? Naon parko teh Jang? Nya eta parawan kolot. Jadi lamun aya budak awewe dirunghal ku adina, osok jadi parko cenah Ki. Bener pisan Jang Jaka. Geus loba contona di dieu ge. Baru kitu eta teh Ki. Tapi cek guru uing mah bisa bae cenah eta leupas. Bisa leupas cenah eta pamali teh Ki. Asal kudu dipakean syarat atawa kias cenah Ki. Kias kumaha Jang? Asa karek ngadenge Aki mah. Yen budak parawan anu dirunghal moal mata parko kumaha syarat jeung kiasna Jang? Nya cek guru uing mah
lamun aya budak awewe anu rek dirunghal ku adina, tah nu jadi adina teh kudu mere pangrunghal atawa panglengkah kanu jadi lanceukna minangka kiasna cenah Ki. Naon tah anu kudu dibikeun ku adina ka lanceukna teh Jang? Nya biasa we hiji barang anu dipisuka kudu jadi lanceukna. Nu mata kudu ditanya heula naon pamenta lanceukna. Tapi biasana mah sok mangrupa peso atawa pakarang anu seukeut-seukeut Ki. Oh, ku tante kitu nya Jang. Keah ku akirek dibewarakeun ka warga dia tuh nya. Ai nya. Ari guru Ujang teh sateana mina sugan we aki wawu. Guru Uing teh ari ngaran aslina mah Wikanta Ki. Ngan katelahna teh Ki Dablong wawu teh Ki. Gebeg. Ki Sarpa gebeg, matana meh ngajol. Hampir rek kabesekan sabab deui. Sabab waktu Jakarungsing nyarita kitu teh Ki Sarpa keur ngaragot cikopina. Nu ngajadikeun ruasna pikeun Ki Sarpa mah lantaran seetik oge teu nyangka lamun mah jajaka anu kiwari aya di hareupeunana teh sing horeng murid tunggalna saurang jago pinili. Ki Sarpa nyaho persis saha Ki Dablong sabenerna. Paingan atuh Jakarungsing teh kacida hebatna nyapu goe. Jakarung nyapu goe Ki Sarpa beuki regreg bae hatena. Bahrawi anu dipikamelang ku dirina geus tangtu bisa diungkulan ku Jakarungsing. Sabab bisa dipastikeun yen sakabeh elmuna Ki Dablong teh pasti geus turun geus ngadarah daging di muridna nyatana Jakarungsing. Nah kalamolok kitu Ki euy. Wawuh teh ka guru Uing Ki. Nyapu gue atuh Jang wawuh mah. Di kalangan dunia kajawaraan mah saha jalmaana atuh anu teu wawuh kanu ngaran Ki Dablong. Wah, hebat oge atunya guru Uing teh Ki. Rek nurutan Uing Ki ah. Tapi sabot keur kitu. No atuh. Ari ujug-ujug. Olo. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.